Mohon maaf, Mbak. Bapak teh dari Bandung. Jauh-jauh datang ke sini mau mencari saudara. Kalau rumahnya mah sudah ketemu. Jalannya, nomor rumahnya, ngan Bapak teh ragu gitu, Mbak. Cek Pak Haji Hamid dari tabari jenggek diuk dina bangku. Tuluy nu boga warung malik tumanya ke Pak Haji Hamid. Oh, Bapak mau cari keluarga di sini, Pak? Cek eta tukang warung harita bajang mairan cai. Silakan, Pak, diminum. Ya terima kasih, terima kasih. Cok deh nata inu meula kopina beung panas kene. Mohon, Pak Haji. Tuluy cai teh diregot ku Pak Haji Hamid katempona meuli nikmat pisan. Disusul ku urang ge sarua ngaregot cai kopi. Nu geus disadiakeun ku tukang warung. Keur kitu tukang warung oge ngilu ge atuh diuk hareupeun urang da bangku teh pasti ngarep-singarep bari pok tukang warung malik tumanya ka Pak Haji Hamid. Coba alamatnya di mana, Pak? Nah ini. Den, mana KTP teh mana cing. Di Pak Haji teman tadi pandi waktu poho. Pak Haji Hamid bajeng kuda kodok kana saku, song atuh dibikeun ka nu boga warung. Oh. Kalau ini ya di sini, Pak. Itu rumahnya yang gede. Yang itu, Mbak? Iya, yang itu rumahnya yang nomor 37 itu Bu Mirda, Pak. Cuman ya udah beberapa hari ini nggak kelihatan keluar dia itu. Kemarin juga banyak saudaranya kesini, tapi udah pulang tadi. Oh, ada acara di sini. Bapak belum tahu ya? Ada apa gitu, Mbak? Cek Pak Haji Hamid bari bengong. Kan Bu Mirda baru ditinggalkan oleh suaminya, Pak. Baru 7 harinya baru malam tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suaminya Neng Mirda teh meninggal gitu, Mbak. Iya, Pak. Pak Haji Hamid ngadenge Bu Mirda ditinggalkeun ku salakina, meuni bangung kacida tur ta untung we atuh gelas ge teu ragrag. Ngarasa aneh tur ta hareugeun ngadenge kabar ti nu boga warung. Den, teu salah denge ieu Pak Haji teh. Mbak, kalau saya boleh tahu, sakit dulu atau gimana, Mbak? Suaminya Bu Mirda itu. Oh begini ceritanya. 2 minggu kemarin Bu Mirda kan ke Bandung, nengok saudaranya yang di Cimahi. Tapi pas Bu Mirda kesini lagi, saya mendengar kabar dari Bu Mirda, dia nabrak orang di Bandung. Nah setelah masuk rumah sakit, dia kesini lagi. Dia kesini pakai mobil umum. Nah dari sini bawa mobil lagi ke sana sama Om Dadang pegawainya. Oh, lalu gimana, Mbak? Setelah Bu Mirda berangkat lagi ke Bandung sama Om Dadang, beberapa hari, nggak tahu 3 atau 4 hari, datang suaminya ke sini. Malah nitipin kunci ke saya juga, Pak. Lalu berangkat suaminya ke Bandung, bawa mobil sendiri. Tak tahunya sudah seminggu, datang ke sini udah meninggal. Den, dalam seugna harita si Adang tengah hihiledan merenan mah aya keneh tikeun kayeuna. Da sidikan jelema koma atau dibawa oge. Ya Pak Haji, abdi mengerasa dosa Pak Haji dina sagala rupina ieu tos kajantenan. Bapak nggak tahu ya? Enggak, Mbak. Bapak nggak tahu, nggak ada kabar. Baru sekarang Bapak dengar kabar udah meninggal. Masa saudaranya nggak tahu? Nggak ada yang ngasih tahu, mungkin semua repot. Mbak makasih ya informasinya. Iya Pak, sama-sama. Den, urang ka ditu itu yuk. Urang ka Iman Neng Mirda. Ayo tuh Pak Haji.
Nges gitu Pak Haji tuluy cengkat song aso ke tukang warung tuluy ngoloyong mikeun pamulangan ka Pak Haji Hamid beri pok cumarita. Kalau ke depan nggak kedengaran, ke belakang aja Pak, bisa. Jalan mana kalau dari sini ke belakang? Nanti dari pagar kan ada gang yang kecil, masuk aja ke dalam. Terus di sana itu kan rumah dia sampai ke belakang Pak. Oh iya. Kalau orang sini udah biasa, kalau ketuk-ketuk nggak dibuka suka langsung ke belakang. Ayo atuh Den, urang ka ditu we ayeuna mah. Mangga tuh Pak Haji. Geus kitu mah urang dua jeung Pak Haji Hamid ngaleos ninggalkeun anu boga warung. Gejelik urang turun ti eta warung. Sajongjonan Pak Haji Hamid gagedik dituturkeun ke urang. Teka catur serog atuh urang geus kahareupeun imah Bumirda tetela nya pisan geuninganan gerbang teh masih keneh nutup tur tak katingali suwung pisan. Urang ulah lol hareupeun pagar Bumirda tur ta Pak Haji Hamid unjuk salam jeung ngetrekan panto pagar. Assalamualaikum Neng Mirda. Ieu Pak Haji Neng. Assalamualaikum. Tuh bari ngetrekan pagar beuki tarik. Suwung pisan Den, naka mana atunya? Cek Pak Haji Hamid bajang melongkan halaman imah Bumirda, tur tapi nu kurasa kuciwa jeung pinu kurasa sieun. Tekanya hoan jukurunyung salah seorang jelema ti tukang baripok unjuk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Waalaikumsalam. mau cari siapa? Ini Bumirda, saudara saya dari Bandung. Udah beberapa hari dia nggak keluar rumah Kong. Ya entu dia kan baru meninggal itu suaminya. Iya, tadi tahu dari tukang warung. Emang Kong siapanya dia? Pamannya si Neng Mirda yang dari Bandung. Ke belakang aja. Kalau sini nggak akan dibuka-buka Kong. Sampai beduk subuh nggak akan dibuka. Oh, iya Pak Haji, dari sini lurus terus ya Bang ke sana. Iya. Entuh di belakang tuh belok kanan ya geblus. Cak eta jelema bari jeung nunjukkeun lempeng pisan ka belah tukang. Geus kitu mah atuh urang pamitan tuluy ngagejlik we ngaleos. Asup ka salah sahiji gang nu leutik tur ta lempeng ka tukangkeun. Teu kacatur urang geus anjog nya pisan geuninganan aya benteng anu mentok tur ta urang ka belah katuhu katingali molongpong panto anu muka. Den, Den. Itu juga aja lemah di jero Den. Kela Den.